A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabus salamin ngajawab salam. Tapi nu salamna lobaan. Gurang nyabakai maki Zaid 100 bus atau kata tamuan sabus 50-an. Urang sorangan ki Zaid. Nyana ngabri. Otomatis kan nyana uluk salam. Assalamualaikum, kadang tiluan, opatan, kadang bareng Assalamualaikum. Tuh kan Ki Zaid nama sorangan. Tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang minta tulung ka sasaha. Eta Ki Zaid wajib ngajawab salam. Wajib ayan tah mah. Sunnah ain hampir mendekati wajib. Lamun lobaan Ki Zaid. Zaid ger cicing di imah aya we meureun 10-an mah keur ngarobrol bae. Ki Zaid keur ngarariung. Jol aya tamu saurang. Dibalik tuh mah tadi mah nu datang nu lobaan, kuari mah nu lobaan anu cicing. Nu datangna saurang. Assalamualaikum. Nah, ieu fardu kan ngajawab tah. Ngajawab teh fardu. Aya nu salam nama sunah, ngajawab nama fardu kuda tadi. Fardu ain eta lamun sorangan bae. Lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan. Assalamualaikum ceki Umar teh Ki Zaid kidinya keur cari cing 10-an. Ta eta teh wajib kudu ngajawab, hukumna fardu kifayah. Mun nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an dora kakabehan. Lamun aya teh saurang cukup. Nu sejen mah teu kudu ngajawab, nganu ngajawab menang ganjaran, nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu doang geus urang ngariung. Nah ieu fardu kifayah. Urang ngariung di imah 50, 100, 200 jol jelema datang. Assalamualaikum. Urang mah kadang-kadang kan ngajawab, Waalaikumsalam. Kabehan nu masalah. Marenang ganjaran tah kabehan, tapi ku saurang ge Waalaikumsalam. Nu sejen teh doraka. Tah eta aturan ngajawab salah. Timbul pertanyaan, kumaha lamun suluk salamna bocah? Nah, kuari mah uruk salamna budak. Budak makan budak sepirage. Budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif. Nah, nyana uluk salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang nabe ulah kada yang kubu Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe. Anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka poe hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Dideukna ceng dideuk sing kita. Tah eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan, itulah fikih. Nah, lamun awewe tafsil
lamun awewe na kolot geus teu pikahayangeun tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu tah eta mah teu dadaon dijawab teu dadaon ini kos gitu mah tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret nah ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat sebab bakal nimbulkeun fitnah tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat awewe teh sorana bage sorana tah cek sakaul Imam Syafi'i mah aurat tapi cek mazhab Hanafi menteu anu mentak urang guari make qori'ah eta teh jadi masalah sebenarnya sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadaengkeun sora eta kan jadi doraka dipermasalahkeun lah ngan tetep akhir ujung-ujungna mah tergantung kumaha soran lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana nah ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe kemudian nyeunaheun komo lagu mah aya gitu mengarah kana urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya urang kan jadi hayalan haram kos suara imah tergantung eta mah ge panjang caritana urang keur nyaritakeun jawabus salamin ada jamaat nu uluk salam malobaan urang sorangan wajib lamun urang lobaan kemudian nu salamna saurang eta urang teh fardu kifayah atau lobaan atau bae urang fardu kifayah bae teh masyaallah hukumna salam jeung salat janazah beda ari salat janazah mah lamun teu amah disolatkeun ku budak leutik can jadi beda jeung salam budak leutik wajib dijawab fardu kifayah salam wa yusannu ibtida'u sunnah ngawitan salam ngamimitian uluk salam teh aya nilai tambah sunah nu ngamimitian salam teh sunah kan urang mah biasana nu datang teh salam teh padahal mah nu diuk bae ge masalah ieu datang kiai assalamualaikum biasa tah ka kiai mah kiai nu datang kudu mah kiai kan anu salam ieu mah nu ieu kan anu nyambut assalamualaikum kiai masalah masalah ai kudu nama nu datang ngan ketika anu darariuk nu salam nyana nu menang ganjaran ibtidah nyana tah tuh ari lain kiai mah nyolonong bae waalaikum teu dijawab waalaikum nggak jawab sararial dasar tanya saya konon tengah jawab bajingan salam mah jawab bae dek bajingan teh dek naon sebab naon ieu kan ngadoakeun salam mantap kumaha lamun aya kafir uluk salam ka imah urang tuh kafir uluk salam lantaran di ulama kapan negara demokrasi geus atuh nu nyicinangan nu beragama sebab syarat nomor kahiji ketuhanan yang maha esa kumaha lamun aya kafir ulah dijawab sebab ieu mah kapan urusan adalah urusan ngadoakeun salamet idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum geus bae
aya engko datang ka imah urang engko Assalamualaikum Haji gitu ya nak waalaikum geus bae tah ulah make waalaikumsalam waalaikum tuh kan pinter berarti tah aya encek datang waalaikum nyadakan gitu assalamualaikum encek bisaeun kan lamun urang kampung Melayu makan Cina ge paseh salam lagi nah lamun aya kafir salam ka urang jawabna cukup waalaikum bae atau alaika beres panjang dongeng salam dina Bukhari gitulah urusan salam kumaha lamun kade jelema keur ngising orang assalamualaikum ada jawab keur ngising nu ngising da ulah ngajawab mun ngisi lo ada teman teu wajib ngajawab teu wajib bahaya ngising ngajawab atuh waalaikumsalam ulah atawa keur jiba jeung pamajikanana nah berang-berang lantaran sono ngaranna ge panganten meureunnan lah atau lain panganten lain naon ai sono mah sanajan aki-aki ge ai sono mah nya tas ngadahar dangdeur meureun kaserengan nah langsung ka imah jima jeung pamajikanana aya tamu waalaikum ulang aja termasuk wakilin nu dahar nu keur dahar ge teu wajib ngajawab aya jelema uluk salam kan nu keur dahar teu wajib ngajawab salam teu wajib atuh waalaikum enggak bisa keselekan bisa teu beunang salam eta kan jero kali di urang kan teu belajar kabeh ge kadang-kadang salam teh sebuah barakali teh mah lain salam teh mah ngegerokeun salam mah 3 kali wassalamualaikum kadegeun pasti kudu boga imah ngan keur kagok pan meureun keur dahar teh ya keur minum teh ya atawa keur macem-macem waalaikum 2 kali waalaikum 3 kali geus diu atuh ieu mah neangan waalaikum Masya Allah nah eta teu wajib dijawab anu terus assalamualaikum ade kiai waalaikum eta mah lain ngagro lain salam ngagrokeun heuh sareng kitu wa pihammamin jeung di padusan ai ko dihajat tadi teh keur jima beunang teu wajib ngajawab kemudian nu keur dahar wajib ngajawab termasuk nu keur di jero padusan di hamam di WC wala jawab alaihi teu kewajiban ngajawab jadi kesimpulanna urang sunah ngamimitian salam kemudian ngajawabna fardu kifayah mun sorangan fardu ain mun lobaan fardu kifayah mun aya nu ngajawab saurang cukup nu kabeh teu kadorakan lamun teh mah eueuh nu ngajawab doraka kabehan teu eleh ku sireum mengantai sasalaman ngantai sireum sok nu aya 100 200 nya sireum sasalaman eta hebatna sireum adabna luar biasa wallahu a'lam